kairing dalang pepeli rek bedar carita wayang tuna lampah eta kacarios Astra Jingga Dawala dicanak ku Raden Gatot Kaca ti Tumaritis. Kayu leuweung maksad mah bade ditepangkeun sareng Astra Jingga nu aya di ieu leuweung ti Brasara. Dawala abdi cepot. Nuhun. Ya purang reureuh heula di dieu. Asa teu kaharti ieu kajadian. Wah, teu kahartos kumaha Den? Atawa kaula dijebak. Ulah rupina. Kaula init manehna eueuh. Aduh cilaka. Ya, Akang. ungah balewatangan aing euy. Tatu akang bisa kayak kieu kejadian teh. Geus jadi sabiwir hiji dewek teh bangsat Pas tebar ke mana-mana akan kelangsan. di pasar ear. Pajar dewek cenah maling layang jamu sekali musada. Oh, singkat sewis we. Cilaka euy. Geuleuh kunaon ngewa kunaon jelema ka aing fitnah. Da akang teh Saha nu nyebarkeun ieu fitnah euy duh. da akang teh beungar teu dipikir. Ah, saya belak-belakan ka abdi kan abdi teh bade dipaehan ieu teh. Diuk leunang. Diuk. Ma jeung bapak koceak cing salamet. Tangtos we. Upamanya rumah sakit aing ngaran-ngaran jujur jeung satria teh lain di jelema model juragan Gatot Kaca unggul sanajan di jelema jahat blak-blakan nyarita nu jelas anu henteu mencog tina pagawean eta hartina jujur saeutik gedena bakal ngurangan kana dosa ngadek sacekna nila saplasna kadar urang rumah sasalah da jelema mah saha nu bener salilana nu penting tobat ngan di dinya lamun heueuh cocorokot layang jamun sekali musada geus jeung Dawala luntur dulur laas baraya leungit pencakaki Urang pegan pabarayaan. alus jeung tibatan aing kalakuan kitu meuleuh hade aing kemodar tuh dah gitu agan diolok ke tadi kaula yakin si cepot teu boga salah benar teu nyokot layang si jeger inguna sia teh ngan lamun sia keukeuh nuding ka aing ngamuk aing ningalikeun nah kasida-sida teuing ka aing Kebon sereh kebon rih tangkangna jebareng ketan tangkangna dibareng ketan mun migawe repek napih timuna kasametan timbulna
nolak pandang dadi basisi mika nucang tangtu matak janten dagri pikir kebon kacang ngejang lajar di pagerku cacabean cacabean temlak cakap paling tangan babalean pangalusna nyaraga di kantung ngarang kasaean mawang musna Bikin pinas di kersah yang wedi ya kersah yang wedi mapak banyak kenalara ya kenalara latihan pinas di kersah yang wedi mapak bayang kenalan ulah melanggut anu bakal melaan maneh di mana sidang kaula bakal gareng tuh dah gitu agan mah ongkoh abdi teh diteken ongkoh rek dibelaan abdi teh jadi lieur aya nu leutik mah teh agan kumaha ieu teh kawitna pokona kaula pangna nyarita kitu teh geus panggih jeung nu nyokot layang jamu sarusana nah atuh agan teh sanes tewak lain tewakeun nah eta leres sarupi jeung abdi lain sarupa deui disora nepi karupa pengakuanana anak buah Semar agan mah kumaha pun lain tewak asongkeun ka abdi kadek ku abdi cuman yo kadek we lumatak ku kaula ayeuna dek ditepungkeun teh wayana pansenti manehna jig bisi teu percaya si cepot bawa pangihkeun jeung kaula pikeun ngahinarkeun ieu fitnah kitu atuh puguh we kaula jebakan agan angkat itu init jadi we abdi nu terus katakan tapi kaula yakin ya naon moal init saha manehna ti leuweung lah bangsat make moal init dibere kesempatan komo loba jelema ge sujulumputan geuning kabur tidak ilmuna kacirina tidak ilmu naon ilmu ka jero deuh ari agan marukana abdi teh apa ilmu ka jero abdi teh gan tukang muncitan hayam di jeroan hayam teh seueur aya burih aya pujit aya amprut lain marukana ilmu ka jero teh kitu meureun
tak gitu bot mudah-mudahan we si buru-buru panggih dan jauh ti dia jadi maneh maka kaulah sopan mun tapi itu mah eueuh nu diajen saurang oge alah da bangsat atuh ngaranna oge agaduh ampun agan mun tewak di lelebar teu wantun meureun agan teh lain teu wani eleh saha kaula Kangjeng Rama Arya Namru kaula pun kitu deui ku saha teh ku jelema eta nu sarupa jeung maneh elehan wah sia maneh oge moal kuat ya moal aku meok memeh dipacok di mana miyuni hayam kabiri ngeplek jawar naon jawar jawer ngeplek jawer ngamang jangjang gitu nya padahal upami leres magan abdi mah bisi ieu bisi bilihnya ieu pun lanceuk kalakuan kitu ulan bade naroskeun teh kieu we kangge ieu kangge pertanggungan jawab abdi naon jam sabaraha di iwatna tengah puting kinten-kinten cenah mah jam 1 puting jam hiji wengi rebo kamari ieu dina rebo malam kemis malam nada abdi mah jeung pun lanceuk ti sore keneh lalajo kampion lalajo pina Barcelona sareng Arsena dawala nah CTT Liga Champion juara kampus Uninus kampion siapa aing salah gitu ngedegungkeun tak kitu bot tobat pun lanceuk sareng abdi teh kula dina wengi Kamis teh pan urang teh bagian ngarona lain pan akad teh jauh ti kuring pan makejeng belum jagong non teh tah lamun maok jagong peuting harita leres tapi da enjing-enjing teh mau digentosan ku abdi kitu kula jadi teu ka mana-mana henteu sing jagar teuing abdi saksina tah lumatak beuki yakin anu maling teh nu sarupa jeung maneh lamun disebut fitnah moal nitah nyokot maneh kade cenah bisi fitnah ieu pikeun ngahindarkeun fitnah tepungkeun si cepot jeung kaula kitu pokna duh hayang geura panggih he di kadek cuman pogo da teh kusen nya naik kusen kadekeun lain pantuaneun mun pi kuseneun mah heuh kitu ceuk oge gitu bot awas bot tinggal itu balut naon aya euy dulu itu anu diikat si cepot garana aya di dieu duh naon itu kan hei
cangkung gede gitu. Lah, aya makhluk gitu lho. Lamun diurangnya aya nu kitu rek dijieun tukang main bola jadi kiper. Tapi kabrowes gitu. Ponggawa Honda apa? Waduh, teu elehnya dunungan aing sora. Hari itu mah denger ieu mah gentem. Syahangarana aran kaula Gatot Kaca. Aya tah Gatot Subroto. Nanaonan sia. Nanaonan da wala. Geus, kamu loba omong sia teh da wala. Ari eta bener sia cepot. Inggih, Cepot. Astra Jingga. Astra Jingga. Eta jelema anu ngaran Astra Jingga wayahna rek dipenta ku kaula. Hah? Maksudna naon? Jelema eta teh Gatot Kaca bangsat deui. Nya eta geus nyokot layang jamu sekali musada. Coba kanu kitu euy geus nyaho. Nah nasiban ari aing. Lacak atuh da cepot teh lacak. Nya, iraha aing kabajakeun puak-paok. Nah, sia gening harita hayam tukang rebab dicokot. Da janji rek mere. Anjeun ulah pipiluan urusan kaula. Ieu urusan negara amarta, ieu rakyat kaula, ieu nu jahatna parimasana. Kaula anu hak lewakna. Anjeun ulah pipiluan. Pokona dibikeun nuhun teh dibikeun ku aing saha nu ngahalangan bakal aya mamala nu teu hade. Sing hareupan Gatot Kaca ku sampean. Apa kon wani marang aku? Ora wani dening apa ku lanang-lanang. Aji mulati tegak kaliaya pada-pada. Benar, iya. Rebah dadamu. Coba, di lega. Ayo, Suramrata Jaya Merata. Maju. Cicing, bot. Cicing jadi. Ulah kemana-mana. Ya, Suramrata Jaya Merata. Surakarta. Semarang, Tegal, Soreang. Lain kumaha itu yang ini nasiban aing nepi ka kieu ya. Oh. Lajuan. Sakapeung masok ara ku ayana romantika kahirupan. Pasti akan. Sabab rupa-rupa kejadian pasti teteh nu kadenge ratusan jutaan kejadian teh. Canu teu kadenge. Nu kasoran nu kadenge. Nu teu tepi kana ceulik kuring. Bener nu teu katempo. Tabeuki ebreh weh di dieu kuring mah hartina dunya teh ieu. Oh iya, Kang hareng na dunya teh nya. Nah ieu nu rek tepi berat kumaraneh. Cing, dinu alam sakieu. Sabab urang sararea hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas araga ditinggalkeun nyawa maot meureun disebutna. Bener Kang. Kawas nu rek lalanggeng we hirup teh atuh. Bisa memenang Kang. Ai teu ancrup kanu kieu heuda lain deui di dunya deui. Di dunya. Da loba ieu jiwa raga teh kasucian bet kapangaruhan ku urusan duniawi. Lain ulah dudunya, da dunya mah kudu diteangan. Ikhtiar. Ngan ieu hate ulah berat teuing, jadi kudu siger tengah hirup mah. Dunya akhirat teh apan lahir batin heuh. Aduh.
awas lain hiji awas Loba Kang bisi lawala Abdi aping lancik maneh bisi anu ngabongohan dari naon. saha ngaranna maneh hei satria ngaran kaula Gatot Kaca mun itu para rantes Naon atuh? dedeg sampai rupa hade patut tengah nyuk rupa teu menta maneh teh kunyuk naon ngaran Dodo budeg jibuta teh naon maneh budeg innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapa maneh paehnya coba Atong diradenan teh ada budak ieu mah. ayo seglut anu ngaran Astra Jingga di mana aya di mulah ditu hah di mulah ditu maot atuh lain tita tadi dibikeun ka aing siapa ya anjir mun itu awakna euy wai taak anjing layang mus nah da yang teh nyokot nu kitu teh boga nu kitu tong sok teh di aku ieu bangsat macan di tenggelan memawa ka ngaku sok aya pecakan aing tenggelan heula ku sia naon sia wedal teh make jeung nanyakeun wedal goblok pira kepiranan kari milih aing mah teu Minggu meureun Senin teu Senin meureun Salasa teu Salasa meureun aing teh Jumat di ngacir Cuma di akhir atuh gitu. mun teu ngabodor atuh yang seuri aing sok wet ya tuh waduh anjir refleks neungeuna euy huy ya Tuhan ya anjing awakan lu kuluna eta nih duh ampun aduh